Brad, kosim boga ide brilian. Kumaha lamun Agustus ayeuna urang neangan duit yeuh. Kumaha carana? Brad, mumpung momen keur loba jalma ke di lapang ningan pas bubaran upacara. Cuang ngayakeun doger monyet. Doger monyet. Setuju Brad, aceng ge Brad. Lumayan Brad, nambah jajan budak Brad. Alus pisan momenna keur loba barubak. Pasti sih mah setuju wae kan peduitkeun mah anjing. Hejo sih yang ada duit mah. Terus kumaha terus? Urang bagi tugasnya. Kosim anu nabeuh eta ningan, dog. Tah, didinya mah gampang nu nyekelan monyetna. Da monyetna dirantai kan? Orang nyekelan rantai. Tapi masalahna kos pan urang teu boga monyet, kos. Da ngala monyet teh hese atuh si teh ai maneh. Gampang, Brad. Heup Brad ya Brad. Pasti si kosim mah aceng nu jadi monyetna. Teu satuju aceng mah Brad. Gampang iya tuh ceng kadar tinggal pakai baju monyet nyekelan payung. Si ieu nu jadikan monyet. Aing satujunya guys ya. Satuju aing ceng. Ada hese atun teh hesenya. Gampang. Baju monyet tuh aing saya pan baju. Ya. Tapi sebelah pihak Brad. Aceng itu satuju Brad. Teu satujuna kumaha ceng pi duiteun ieu ceng. Rek kumaha geura Brad lamun aya tibum Brad. Rek kumaha lumpatna aceng Brad. Euy pan dirantai urang si ieu. Wah atuh meureun. Nya bae teu naon atuh. Jadikeun we lah. Yang nya guys nya. Terus na kolom komentarnya guys nya si Aceng jadi monyetna. Oke Agustusan doger monyet. Tulis di kolom komentarnya satuju jeung henteu. Ya mending cai menjadikeun nya pi duiteun anjing. Teu satuju Aceng mah angger Brad. Geus di dinya panggedena lah. Panggedena di dinya. Urang sasana bae. Aya wae anjir ide ya. Cangkilung. Receng jadi monyet. Disponsori oleh Device by DBIS. Brad, pangling teh aceng Brad. Brad aceng mah wajbar. Wajbar anjing urutan dia. Teu ka opsi mah aing cukur sarua mana dicukur. Wajbar teh wajah baru menurutnya. Iya dong Brad, tempo aceng ke tempo nage kurung pokoknya Brad. Kurung cenah. Urung alus mana siga cika-cika ceng. Pada didinya geus sarua bae Brad tas dicukur. Pasti nurutan sih. Ya. Nya Brad teu kos. Eta geuning Brad. Bebaturan. Si kosim geuning Brad. Ya, pasti cek aing ge sih mah nyobat nyabit ka si kosim. Musuh bebuyutan yang si kosim masih mah. Siga ieu siga ucing jeung lasun. Geura Brad tempo. Aceng mah geus nyala kieu, didinya geus hurung. Si kosim mah masih kene gondes, Brad. Naon gondes teh? Gondrong desa geuning Brad. Anjing nih yang puas. Gondrong desa bener kosim. Kapan teh nyeni eta Brad? Masa gondrong-gondrong kan nyopetnya. Tuh gaul. Ini mah nyopet katanya kudu nama. Ari eta Brad didinya. Dicukurna ka mana Brad? Biasa we orang. Pirgo di pipir bari cingogo. Mangrus di bau biasa langgana. Teu gaul pisan. Ieu aceng barber shop. Anjing nih di barber shop kan ya. Eta merenan keluar ti barber shop beres terak meureun awaknya. Barber shop cenah ieu. Eta mah barbel. Oh beda deh. Nya Brad. Leung bener ieu. Mun hampir pasah Brad acek sah. Indah. Jeung tukang barber shopna Brad. Salah naon? Bedul emosi Brad asa diledek cenah ge. Kumaha gitu? Pan aceng mah hayang shop buntut Brad. Shop buntut. Nah jadi ngaleos kana shop buntut teh barber shop. Shop teh lain maksudna anjir shop sayur bebal. Barber shop pan lagi dicukur ceng. Emang jadi nanyakeun barber. Nanyakeun shop buntut sareng mah. Kumaha sih? Paingan ngamuk Brad. Aya shop teh di dieu mah shop hulu cenah ge Brad acek.
10 sia. Parah ieu saraceng. Parah. Oh beda na saraceng yang si ieu matang lamun dihijikeun teh guntrang we. Aya wae ieu ya anjir ya. Gunting jigjag. Gunting jigjag anjing. Dalan kosim siga ustad gitu mana maneh? Pan kamari ke lebaran haji kieu ge berat. Panitia kurban nih bos, senggol dong. Senggol dong anjing. Siku ku aing. Ya, lajan panitia kurban oge teh kudu make jengki atuh guys ya. Biasa we setelana atuh dipake ngan ka ayeuna. Lain naon berat masalahna ieu aya nu can beres ieu kosim. Naon masalah kurban, sugan didinya apal euy teu kudu ka ustad ieu. Naon? Pan kamari teh nya pas ke lebaran haji. Kosim teh isuk-isuk kasarean berat. Terus? Nah terus di dituana teh nya kosim teh ngimpi meuni. Persis pisan berat jeung nyaan. Kosim kurban sapi anjir 1 ton da berat. Kira-kirana eta berat cek didinya kosim menang pahala teh. Nya teu atuh. Pan ngimpi kos. Nah make jeung hayang jadi pahala anjir kadar ngimpi ge mana? Sugan sarua wae berat. Henteu anjir ngimpi mah kurban atuh kita diajar ya guys nya juga batur minimal marmot atau kita can mampu sapi mah guys. Tapi teu naon lah gagal ge kosim teu menang pahala nu penting mah beuteung seubeuh nya daging 3 poe kosim teu beak-beak berat. Pasti aja ada panitia manehna mah diajeng batur diajeng manehnana batur manehnana teman eta buruhna aing nyaho lah didinya berat lamun daging sapinya resepna paling resep naonana berat nya dagingna we atuh urang mah nu paling resep urang daging iga. Sarua atuh jeung kosim paling resep eta daging iga euy. Uluna tah kosim resep teh nya sukuna berat hatena. Nepi ka kulitna kosim resep nepi kana buntut kosim resep berat. Kabeh we sia mahakan. Panya aing anjir salah sahiji nu diresep teh. Kabeh we kos da si mah tamarakan nya si mah tamarakan nu teresep maneh naon atuh? Joraan pejit meureunanya si mah teresep mah. Karupa anjir. Hah, aya wae ieu buntut kasir. Ari puting digeunjleung aya naon di? Harbi teh apal di? Henteu. Yeuh, peuting teh aya maling. Motor bebek 70 anu Haji Dodo. Eueuh anjir, kamalingan. Apa meureun motor anu antik teh anu Haji Dodo? Apa? Oh, leungit eta anjir. Lah atuh selang digeunjleung teuing leungit hiji mah aya keneh 68. Naon atuh? Anger anjir. Ngobrol jeung bibi aing nih kudu jente we. Bi, maksudna lain motor bebek Haji Dodo aya 70 lain. Ngaran motor bebek aya bebek 70 bebek klasik aya. Lain 70 siki. Di paok tinggalnya sagenep salapan begitu konsepnya. Anjing. Salah kaprah wae bi aing ya. Aya wae ya anjir. Daun samiloto. Disponsori oleh Device by DBIS.